goblok geningan anjing. Duit aing di mana mah ya? Ku aing di tangan kali tuh di unggal sudut di tangan unggal penjuru. Rasa nama dicopet ya kutang korak si Yosep ya. Iya ku aing di tangan di handapun kursi, di handapun lemari, ya duit 1 juta menang nyimpen di dia. Kamanakeun nya? Bingung aing ya. Kamanakeun eta duit? Tah, gua ku aing tanya si Yosep. Ya Yosep aing nanya ka sia aing nyimpen duit di lemari kunaon sia nyopet henteu. Bedakeun ku sia ka aing. Sia nyopet teu goblok anjing sia. Soto uing teh nyokot pisan yakin. Goblok sia. Teu jujur sia mulai teu jujur ka aing nyimpen duit di dinya. Pokona mah aing tangturak sia we pasti dicopet duit. Goblok anjing. Sia ku aing lamun terbukti nyopet duit aing ku aing sih paling polisi. Teu masuk di akal si Yosep lamun nyopet duit aing bener-bener. Ya paman uing wani sumpah uing teu nyokot duit paman kadeun botak di keceroke. Bener-bener si Yosep. Ya paman ibaratna uing nyokot duit paman pakai bisnis. Coba kumaha kependapat paman? Uing tadi nyopet duit tapi eta duit teh ku uing bakal dibisniskeun arek dilipat gandakeun ku uing jeung si Om Parmin jeung Parman tadi di di jalan kenalan uing. Naon? Duit aing dicopet ku siap pakai bisnis ngalipat gandakeun uang. Setan sama goblok anjing. Ya dengekeun Yosep eta duit teh menang ngalah aing, menang dagang, menang tempat kempit, menang ngumpul-ngumpul aing geus ngumpul ku sia kalah dicopet. Goblok banget sia mageungan. Emang enak. Ya tenang paman eta duit teh ku uing dilipat gandakeun dibisniskeun jeung si Om Parmin jeung Parman. Insyaallah bakal loba eta duit teh bakal ngalobaan. Aing menang hese usaha eta teh ku aing bakal dibabetkeun ya budak teh. Usah banget aing engke lamun duit eta jadi loba engke paman ku uing bakal dibere 1 juta jadi 10 juta. Bayangkeun sia mikir henteu duit 1 juta bisa jadi 10 juta. Pikir atuh ku otak sia goblok sia mah teu mungkin duit bisa jadi 10 juta. Please Sep eta duit cokot deui bisnis duit menang hese sugan we capek aing eta duit 1 juta bisa jadi lipat gana jadi 10 juta. Ya, coba bayangkan ku paman. Ayeuna duit 1 juta bisa berubah jadi 10 juta. Pisan saya pikir we ku paman. Teu mungkin eta duit bisa berubah jadi banyak.